Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya hadir di gedung STAIPI Persis Garut dan saya sebagai seorang MC, perkenalkan saya Herni Nurbaiduri dan sekarang saya mempersiapkan untuk kebutuhan hari ini cue card, kemudian juga ada ballpoint, pulpen ya, ada masker, ada mikrofon, juga kalau kita haus ini ada air yang sudah saya sediakan dan jangan lupa nanti ada makanan untuk sarapan dan juga di sini ada alat sholat. Karena acaranya saya full di sini sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat, berarti saya harus membawa alat sholat. Nah, sekarang kita akan menyapa ke sini semuanya. Ya, kita akan memasuki tempat ya, karena sekarang masih kosong. Kita sekarang masih kosong ya, berarti kita akan menyapa, lihat situasi bagaimana seorang MC harus tahu situasi apa yang akan terjadi di sini. Kursinya sudah rapih. Nah, kursinya sudah rapih. Kemudian juga ini untuk catering ya, sudah siap juga semuanya, tetapi belum ada makanan yang disajikan. Kemudian pada hari ini kita sudah siap juga. Di sini teman senior saya, ini adalah Kang Mahmud dan Kang Jaya ya, dengan asistennya dari Kang Ipinson dari Garut. Akang gambar menisononya Kang ya. Iya, kita di sini Kang Mahmud merupakan teknisi senior di Kabupaten Garut. Dan pada kesempatan hari ini kita lihat pelaminannya. Di situ ada pelaminan ya. Pelaminan di sini S dan S itu namanya dari calon mempelai wanita kita, Sarah dan Sofan. Dekornya sangat cantik sekali. Dan rupanya ini teman-teman saya dari fotografer. Ini dari mana A? Dinasti. Dari Dynasty. Dynasty yang di mana A? Saya stay di Copong. Di Copong, alhamdulillah. Waduh, rupanya kita seluruh vendor sudah siap ya. Dari Mali Sound System, kemudian fotografer. Ini yang satu lagi siapa? Mas Aris. Mas Aris. Siapa namanya? Isan. Aisan. Subhanallah, kita ketemu ya Aisan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita mencoba lagi di sini. Rupanya pelaminannya sangat cantik sekali ya. Ini karismatik sekali pada kesempatan hari ini. Sangat luar biasa pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Alhamdulillah ini dari catering juga sudah hadir Ibu Damang. Alhamdulillah, Ibu saha namanya Bu? Ibu Ros. Ini dari catering mana Bu? Ibu Latifah yang di jalan apa? Dari Chandra Marta 1 Kabupaten Garut ya. Iya. Alhamdulillah sudah siap-siap ya Teteh. Iya. Ibu Ros sareng Ibu saha itu? Ibu Yanti, subhanallah. Ya sudah siap ya. Aduh, ya teman-teman, kita sudah siap di sini seluruh vendor makanannya. Tapi ini makanannya belum tersedia karena nanti waktu resepsi kita jam 11. Bu Yanti, kalau makanan disajikan jam berapa ya di sini? Jam 10 ya. Jam 10 berarti jam 11 itu baru untuk ini ya, untuk siap-siap. Ya, terima kasih. Rupanya sound system juga sudah cek-cek ya. Ini bagaimana mic-nya sudah bisa on atau belum? Para wargi sadaya anu samirau, alhamdulillah rombongan calon panganten pamegat parantos suping nu dianti-anti ti bareto nu diantos-antos ti baheula mangga mangga teras wae majeng kanggo pi panganteneun pamegat sumangga alhamdulillah di kulawargi di panganteneun istri oge parantos sayogi mangga teras sementawis panginten ayeuna nuju didokumentasikeun ku fotografer sumangga kanggo wargi-wargi di panganteneun pameget margi bade aya ngangkalungkeun mangleng hanyaah mangrupikeun kembang malati. Alhamdulillah kalau wargi nu dianti-anti ti kamari nu diantos-antos ti bareto beu anaking hidup ayeuna parantos dumugi. Sumangga teras majeng kapayun, teras wae alhamdulillah. Mangga teras kapayun majeng.
mangga teras majeng kapayun kanggo pi pangantenen pameget teras wae wilujeng sumping kanggo pi pangantenen pameget palawan sadaya anu sami rawuh nu dianti-anti ti kamari nu diantos-antos ti bareto beanaking hidup ayeuna parantos dumugi sumangga cekap di palidinya mangga kanggo ibu sareng bapak majeng kapayun teras majeng neng kembang malati oge mangga majeng mangga ibu mangga dikangkalungkeun kembang malatina majeng kapayun sakedap kanggo didokumentasikeun ditahan sakedap. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap teras salam heula salam cekap bapak salam ka bapak mangga ditahan heula sakedap. Ibu sareng bapak salam mangga salam sami ibu sareng ibu silang bapak sareng bapak salam mangga sakedap salajengna panginten asopan maju kapayun mayuna kapalih dieu punten ibu asopan palih dieu ibu palih dieu ngalih tos palih dieu tah ibuna neng sarah palih dieu bapak palih dieu Pak Kus palih dieu Pak Kus di payun pajeng masih mangga kanggo didokumentasikan palawan sadaya anu sami rawuh alhamdulillah hubungan pi pangantenen pameget parantos sumping nu dianti-anti ti kamari nu diantos-antos ti barato baanaking hidup ayeuna parantos dumugi teras wae majeng kapayun ieu teh mangrupikeun pangbagia kanggo pi pangantenen pameget teras majeng mangga teras majeng kapayun mangga teras pi pangantenen pameget alhamdulillah parantos dugi mangga teras engke calik dina kursi di payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para wargi sadaya anu sami rawuh, bismillah bukaning sekarna pangiring catur. Bismillah busma panghias narasa, malati ati tarate pamalehate ikhlasin sumber daya. Alhamdulillah, hamdalah sungkeman puji syukur kada bilahi robbi. Salajengna sholawat jeung salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam ya habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ngocor ngagolontor ka kulawargina sahabat-sahabatna dugi ka umat dugi ka akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Palawargi sadaya anu samirau alhamdulillah, niti wanci mustari ninggang mangsa bagja urang sadayana dina dana ieu sinugrahan tiasa riungu purung patepung lawung amplong pajohok tepang rasa tepang larai sareng baraya teu aya sanes bade ngarankeun tali silaturahmi pangkain asih pacang redeuh anu bade tikahkeun Neng Sarah Rahmaniah Kusnadi SPD, putra Ibu Siti Mulyawati sareng Bapak Kusnadi sareng Cep Muhammad Sultan Biladi SPD, putra Ibu Nenda sareng Bapak Rid Iskandar almarhum. Palawargi sadaya anu sami rawuh moal seueur gunung catur anu kapihatur sumangga urang sarengan ngaos ayat basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Palawargi simkuring pun Herdi Nurbaiduli sejak ngawinci kundayan acara di ladanat ayeuna diawitan kububuka dilejengkeun kana seret tampi biantara pamaksadan biantara panampian pamasangan cendramata secara simbolik dilejengkeun ngaos ayat suci Al-Qur'an salajengna akad nikah badi disepuhan ku kaula Kecamatan Tarogong Kidul salajengna sungkeman sawer doa
pangapunten ngamasa suci Al-Quran sampai acan akad nikah. Palawargi salajengna mangrupikeun sareng-tampi diantara panaksadanti bini sepuh pi pangantengan pameget bade didugikeun ku pangersana Bapak Dr. Andes Mahyar Suara SH.MH sumangga dihaturaken. Pangantengan pameget palawargi sadaya anu sami rawuh salajengna mangrupikeun kedalisan diantara panampian ti bini sepuh pi pangantenan istri bade dikeun ku pangersana Bapak Agus Hidayat SPD MPD sumangga dihaturaken. Palawargi sadaya anu sami rawuh salajengna mangrupikeun pamasaran cendramata sacara simbolis sumangga kanggo Ibu Rama pi pangantenan pameget nyangakeun ka Ibu Rama pi pangantenan istri sumangga kanggo simbolis kanggo dipayun mangga.